Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring Ujang Combro. Punten nya ka pamiarsa atos lami abdi teu ngonten deui dongeng Sunda. Wong ayeuna mah kur biasa lah nya ngalajengkeun deui anu tema nu kadua ayeuna nu katilu anu pikeun janten judulna tetep sasakala bojong mas anu gaduh kakaitanna sareng zaman pajajaran. Mangga tuh ka pamiarsa wilujeng didangukeun. Dongeng bahasa Sunda sasakala bojong mas bagian katilu. Anu gaduh temana nyaeta zaman pajajaran. Poe geus ganti ku minggu, minggu geus ganti ku bulan, bulan geus ganti ku taun. Teu karasa puluhan tahun geus kaliwat, aki direksa jeung Nyi Tarung maot ku kakolotan. Tapi najan kitu Candi Purnahyang tetep ngadeg, teu pikeun kaasup zaman pajajaran. Ieu candi dipulasara ku anu ngaruhna. Tahun 1525 Masehi, Prabu Surawisesa, Raja Pajajaran anu kadua ti Pakuan Bogor, kungsi ngalanglang ka sisi Citarum, hanjat di palebah Candi Purnahyang. Ngan bae inyana henteu asup milu muja kana arca. Pantes rek kitu ge, sabab raja-raja Pajajaran agamana lain Hindu. Maranehna mah geus sabada Banten jeung Sunda Kalapa, geus karebut ku Cirebon. Malah Pangeran Jayakarta oge kantos ngalanglang kadinya. Ari Pangeran Jayakarta mah da puguh urang Islam, kadinya teh ukur ngalanglang teu lebet ka candi. Kitu we ukur tunyu tanya saha anu ngokolakeun eta tempat. Tetela sanggeus aki direksa katut Nyi Tarung maot, nu neruskeun ngokolakeun teh Nyi Permatasari. Dibaturan ku hiji lalaki, katelahna Wastu Parahyang. Aki reog cak kentring anu geus taweh woh oge tetep nganjreg di sabudeureun candi. Manehna tetep tuhu nurut kana parentah rajana. Nyaeta kudu nalingakeun kalangsungan hirup huripna candi. Ari dina zaman Pajajaran 2 kilometer kiduleun candi, pihak negara ngadegkeun pusat latihan tentara. Tempatna dirusyahkeun pisan, tapi kabejakeun nu ngokolakeun eta tempat katelahna Ki Terong Peot jeung Ki Janga Wurung. Ceuk pangira pihak pamarentah teh teu samata-mata hayang ngadegkeun pusat latihan tentara, tapi oge bari hayang ngajaga keamanan pusat kamasan. Ari kamasan teh tempat nyeunan barang perhiasan tina emas. Jadi mun kiwari didinya aya lembur nu katelahna bojong emas. Kusabab didinya baheulana kungsi ngadeg pusat
industri karajinan emas. Disebutna kamasan. Cek sakaol barang-barang nu dijieuna ukur khusus keur raja katut kulawedetna. Malah makuta raja oge dijieuna teh di dieu. Nu nyieuna nyaeta ahli kamasan. Anu katohna Ki Aji Pandit Panuragan. Loba nu datang ka Bojong Emas pikeun nyuprih elmu. Nu dibere kekawasaan jadi pangawas pusat kamasan katelahna Ki Wahyu Abi Taruyu. Di zaman Karajaan Tarumanagara keneh aya hiji kulawarga ahli kamasan tur anu sohor sok dititah nyeunan perhiasan kanggo raja. Maranehna teh nyaeta Pranju Aji Mas Dandan Panuragan, Saprianji Panuragan, Lehan Sanju Panuragan, Tarmaji Abiyaji Panuragan, Abi Ruhoy Nandar Panuragan, jeung Ki Aji Pandit Panuragan. Ki Aji Pandit Panuragan mah ku Ki Jaya Perkosa Patih Sumedang Larang kungsi dititah nyeun makuta keur pakeun Prabu Gesan Ulun, Raja Sumedang Larang. Jadi aya kemungkinan ngadekeun pusat latihan militer teh bari sakalian ngajaga keamanan pusat industri karajinan emas. Kermah antara tempat latihan militer jeung pusat kamasan teh anggangna teu pati jauh. Saban waktu di eta tempat aya bae nu lalatihan militer. Para sinatria Pajajaran samemeh ditugaskeun ngajaga keamanan nagara teh disuprih ilmu didinya. Nu disuprihna rupa-rupa. Aya ilmu perang seperti merak simpir, cakra bihwa, asu maliput, ngaliga manik, bajra panjara, jeung sajabana. Oge aya ilmu batin seperti aji halimunan, napak sancang, rawa rontek, jeung sajabana. Malah ilmu santet jeung telu. Kayaning warajit, ganggaung jeung sajabana dilatihkeun di eta tempat. Candi Purnahyang sanajan teu dipake tempat ibadah ku urang Pajajaran, tapi hirupna katang tayungan. Pajajaran teu openan kana agama non bae anu nyebar di Tatar Sunda ka asup datangna agama Islam. Tah sakitu pamirsa lanjutan dongeng bahasa Sunda Sasakala Bojong Emas anu bagian katilu. Kitu pamirsanya punten tos lami simkuring teu masian dongeng deui. Kumargi rada kirang raos tedamang aya 2 samingguan lah nya panas tiris. Ieu mah aya alhamdulillah lah nya aya waktos kanggo simkuring ujang combro ngadongengkeun deui bagian nu katilu ieu. Mungkin aya bagian nu kaopat sareng bagian nu sanesna di nu lain waktos. Hatur nuhun. Abdi bade wangsul heula. Mangga atuh dipihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.